Neng, aya nu nagih. Untung dia bedakeun nyumputnya. Nya siapa? Nyumput. Waalaikumsalam. Bi, abi ieu biasa tugas lagi mingguan. Mana atuh cing bayar? Duh, kita udah sana bertemu penyepang artos. Nih penyebang atas wae. Asih mamangna mana tuh? Buka kamana buka ini tuh mulang-mulang. Berarti bakal mulang dulu nang. Nya tuh pabrik dan kosan di dieu. Kumaha geus jam 8 peuting. Aduh, itu terbalik-balik deui lah. Kumaha tuh nya? Kenapa ieu euy? Da ieu mah bohang seur euy. Jelema teh. Oh, di dieu euy. Keur naon di dieu? Luat hutang bayar ya? Ditungguan ti isuk-isuk nepi ka peuting nepi ka keun. Boleh ngantai bete sakieu nomornya balas ku teu kuat. Balas kulila. Luat turun ya, bayar ieu mah mayar lagi perlu 2 kali lipat. Nya nyumputan, nya ngiihan. Di, Maimat kemana Bi? Eueuh nyadap. Eta matnya? Encan kebakene kudu. Tanah kasal orang tikiperan ya Bi. Ayo. Bi ya gawangna tina tembok. Nepi kana ieu nya patihannya. Nya siap. Anu eleh usap 10 kali. Hah? Anu kaasupan. Oh. Oh, wing menang, wing pernah najong Bi kiper berarti. Tahan Bi nya. Nya sok lah siap lah. Kaasupan Bi, push up Bi 10 kali sok. Saya kaasupan. Abirek neang bal, Bibi push up 10 kali. Eleh. 10. Bos Bi, yo, Bibion. Sok tah Bibion. Lamun asup mangge sarua push up-nya. Siap, sih buat 20 kali push up ogenan Bi lah. Aduh. Asup euy. Aduh, kurang teh batu teuing. Pantesan Gusti nyeri. Nu kieu keur ngeusinana teh. Halo? Oh, nya engel kan di atas pisan. Nya nak oleh olehnya. Ini di atas pisan ku abi. Hadiah amu ke bumi abi. Ini geus buka salaki abi mah foto we. Iya biasa kan aya nu ngaganggu. Cing geramas buka salaki abi mah. Iya biasa nu liwat nu ngaganggu. Asman kantong abi mang. Mang tong kantong abi nu mawa mang. Mang. Hampura abi mas buka pemajikan. Tuh aing mah kantong.